batur menang milik alhamdulillah, batur nyen gedong milunganya, batur susah mantuan iya nujul Allah teh pan kanyataan mah lain, batur susah rada atoh, batur beunghar rada ngewa, aya naon dina hate sebenarnya weh aduh da urang mah tuh sakadar nyandang gelar disebut batu, disebut pejabat apaan ku rakyat jarani pejabat rakyat nyarek ningkin cucungu apaan jarani pejabat lantaran dicoblos rakyat mumpang mengkon ayeuna eukeun nyalon eureun rakyat tong nyoblos jadi moal moal jadi tanpa dicoblos rakyat mata geus jarani teh lain ngacedok wae di luhur turun atuh ka rakyat hargaan ka susah rakyat sing wawuh kana kasih rakyat sing apa kana kabingung rakyat pan eta nu ngaran pejabat nu dipikabutuh ku rakyat teh lain agar pidato di alus-alus papanggih ujung rakyat unggal imah di anjangan ayo geus jadi geblus ka alam gaib aya program mamah dan aa curhat dong ibu-ibu geuning sok mempulikeurkeun kagorengan salaki mah carok ge ibu punya burutnya tuh usaha cuma maneh deh kumaha maneh we Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala wa nabiyya ba'da. Bismillah menjadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi sarining kolbu tara PHP malati ati dibubuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkah dina mana nyingkahkeun rasa calukat nyin culat nalakat istren panastren dudupak sareng rurumpak iri genti nu kumaki dina ati sanubari dipilih kedua kalimat syahadat lir janji sumpah namolan calin ciluncak mulang udar tina kali gadang cindra tina supaya murid nijing sila bengkok sinembah sejah husuk nuturkeun galur ti rasul lincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap niwah di luhur nikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia macor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan baratos naprat naburat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imanna teu unggul ku kalinduan teu gedet ku kaanginan teu luntur ku kahujanan sadulur ku kapanasa. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, mukusim kurik dipi hormat, guru wanun dikeun kurik. Ais pangampih pupuh lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, DPD, LB, Tur LPMD, Nuran Kade sana gawe dititah dahara rese sanajan kita bagi duit PBB. Anu hormatkeun sim kurik. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma dagang pasti hayang untung, lamun anu tani pasti hayang hasil,
hari ibu pangaosan hayang naik tapi si hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu geratanya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting sare wae kabeh ge arapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin diangkat wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha di lalajoan ustad ge sok burger wae ibu oge apal asal laki kudu hormat tapi naha duit leutik jeung motrot wae berarti lamun gitu ilmu teh samet ilmu teh karek samet apal can jadi amal paingan atuh ilmu teh karek apal can jadi oncor kana kahirupan saha jalma nu bakal menang ilmu hiji syaratna lain jelema nu sakola luhur dan nabi ge sakola teu luhur-luhur teuing tapi geuning menang ilmu saha atuh jalma nu bakal menang ilmu hiji we syaratna mah jelema nu bersih hate maka ibu ngaalusan banget dan cekuring mah eukeun dan nu kudu alus mah jeung hatena lain ulah pek di wedak pek di lipstik ngan bareng atuh jeung amis budi wedak kano dengir beureum aya teh hasil banget da keur naon keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur hirup bodo nganyarikeun batur ilmu moal cicing di jelema anu kotor hatena bodo wae nganyarikeun batur komo pinter moal teu ngaliak batur sumberna adalah hate leuwih luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibir naha lantaran hate anu kotor harta oge sarua keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur batur beunghar dituding nyebik batur loba duit disebut nuyul maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hatena naha sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga jadi Allah teu nyimpen hiji perkara teh nu dilomok lain jasadna lain lahirna lain wujudna lain bentukna tah eusi hatena ayeuna ibu tiung saragam baju saragam keur naon lamun hate teu saragam tiung bisa dibeli saragam bisa dibeli tah nu hese mah nyaragam eusi hate poe ayeuna umat Islam teh keur leungit kasaragaman Quran sarua hadis sarua agama sarua kiblat sarua nah abad kudu pasea berarti aya nu teu sarua naon eta eusi hate maka hakikat nunggaran hirup ayeuna awak ibu dialus-alus anggar ku teri ge eleh teri bangkena 25.000 teangan nu panggeulisna tuluy maot deuneuh di pasar daun meuli mata harga diri manusia inna akramakum indallahi atqakum nu paling mulia harapan Allah lain nu panggeulisna lain nu pangbeungarna tah nu paling takwana maka takwa sumberna hate ngeukeut ngalusan awak babari teuing jeung da hakikatna mah ari awak mah bakal ruksak ibu baheula disebut geulis cing hayang nempo mana nu geulis sabab rumus nu ngaran kahirupan nu ngaran geulis buka budak hiji gumelis dua cumentil tilu pakusut opat abut-abutan buka budak lima budak deuk awak keberkahan kasur mah hiji beak ku sorangan salaki nalangkot teh tabang da kaserekeun kasihkeun ku salaki dari singgeung gede-gede teuing awak teh punung meos ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam dati langsing kalau kabut ibu heukeut nah apa nu ngan buka penuh senam beres senam goyobot somro misro liliwetan ongkoh salaki beuing hubungan nah mikiran hutang urut goyobot maka alusan awak mah kena kuruksak sok awak bapak mau kideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelong baheula lah keur morak ngadar sukro dorok-dorok mata keset nu ngadenge keur morak ayeuna geus kolot doang sukro ngadon membal di jero
kenapa nggak untuk kata orang syukur keluar mata naon mereka dibanggakan tina hirup oh anu kudu disombongkeun tina hirup teh nu ngaran hirup mah sakadar disebut batur simkuring disebut ustad kiai ajengan teu hararaya nama kejem hayang sebab guring teu butuh gelarna tapi guring apal kana gawena setiap jelema nu apal kana gawe bakal era disebut ustad disebut kiai mana atuh gawe ka ustadana bener naon atuh gawe ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di anu aya nu baru sampean kudu yakin lain tahajud eta mah sampurna dibawa kana tugas nama urang teh can pantes can meujeul disebut ustad kiai teh maka hampura keur kuring mah nolak disebut ustad oge leuwih hade ka jelema biasa Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk di sayur dibikeun tah nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal tah ibu teh suron apan ibu oge sarua lamun di imah boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal pada jelema pedit tong seni omongkeun karek disebut jeung urang karek disebut batur ustad kiai ajengan al-mukarram karek disebut mana bukti gawe tina eta panyebut sabab Al-Qur'an kawangku ku opat ilmu Islam kawangku ku opat rupa alam dunia kawangku ku opat rupa awak ibu ge kawangku ku opat rupa awak ibu taneuh cai angin seuneu dunia kidul kaler kulon wetan Quran lafaz makna matan ma'nawi Islam syariat tarekat hakikat makrifat lamun encan karek urang pengajian ieu hampura ieu pengajian teh karek syariat can nepi kan hakikatna bener boro-boro pengajian salat bapak salat kuring kadang-kadang mah karek salat syariat waktuna sarua bacaanna sarua gerakanna sarua kabeh ge sarua dibawa kana salat anu torekat teh hate apakah eueur salat hate miluan henteu mong adan oge pan takbiratul ihram berdeg hujan tuh ingat kana seuseuhan berarti torekat salat teh acan beunang Pak kurang karek bacaan alus karek waktu tepat karek gerakan sarua hate nama can nangtung milu bener secara torekat bawa deh karena alam hakikat merasa rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang bingung batur bingung urang maka lamun bener urang osok sholat mual mungkin ngahina batur mual mungkin panas di batur mual mungkin nyerikeun batur mual mungkin ngahina batur nah apa rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang teu mungkin umat Islam nyerikeun batur sedengkeun katalian ku agama nyatana kaislaman weh demi Allah benar ada ceramah tuh sholat secara hakikat rasa sholat secara makrifat sadiring-riring dumadi saringkat saparikolah jawabanana innallaha ma'ana tah jelema nu sok sholat mah hirupna bareng jeung Allah lain bareng jeung nafsuna ayeuna sholat urang nah bareng jeung Allah atau bareng jeung nafsu kadang-kadang bareng jeung nafsu bubar sholat asa aing pang sholatna ka mana atuh Allahna ieu pengajian ibu nah jeung Allah teuing loba jelema teh peda gerhana nu datang cobaan ustaz setempat paling datang tilu jajar balik we tau ge berarti ibu teh lain jeung Allah hayang panggih jeung urang leungit Allahna bener ayeuna gerhana nah ceramah jeung Allah teuing tahun hareup ulun deui tong dibayar datang moal nah dua kesudon deui pokoknya urang beres kitu hate lamun kuring diulem tuluy teu dibayar tuluy nepi ka teu datang catat ku bapak berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit bener sasatrip antara nafsu jeung wahyu dredeg ibu pasea jeung salaki make nafsu ngahina ngaledek anu ngaran salaki jadi dosa ke di akhirat tapi kata saeutik pamajikan pambangun pasea teh laklak dasar bebeakan ngaran satok nepi ka kaluar
kasalaki teh sifat bong gitu. Untung salakina pinter. Namun kuring bagong berarti maneh dikangna. Lalu anak nanya, mama bagong, bapak bagong, adik abdi, tunjuk kuduaan, anak bebumer. Pan jadi kacau, mama nafsu mah, mata bener sekolot baheula, ulah sok ngagugulung nafsu badan anu katempuhan. Bareng atuh hate teh, aping, kunaon diapingna, wahyu. Nah, Nabi Muhammad sukses jeung berhasil teh lantaran Nabi diaping wahyu. Ai urang mah jujur atuh, wahyu dibaca tapi can jadi pituduh ieu awak jeung wahyu. Rekul pasea jeung salaki make wahyu. Kumaha ceuk wahyu ngarah jongjon ngarah tenang dina amak nage jadi amal. Wiridan ngrasok amak salaki. Sanajan bari hohoa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amak keneh yasin. Tangkep ku salaki bere duit 2 juta. Kumaha ceuk ibu? Shadaqallahul adzim. Moal jadi pasea. Dina ibu amokna, dina ibu gelehna, dina ibu rujitna, keur wiridan, maot keur wiridan. Matak sasetrik antara wahyu jeung nafsu. Matak jalma anu salat secara makrifat, awakna, dirina, ucapanana, hatena teu boleh bareng jeung Allah. Mangga teu balik kana awak bapa, ari urang bareng jeung Allah sabaraha poe. Sabaraha waktu hanya sebatas ukur bersolat, bubar solat ria datang sombong datang, asa aing pang solatna berarti leungit Allahna nu aya adalah hawa nafsuna. Weh. Barang bere kata tangga jeung Allah mah nyumput tar hayang diedeng-edeng. Apaan kenyataan di mana ece barang kesankinan keur miskin kumaha sia we. Berarti lain wahyu nafsu. Nah, Rasulullah modal hidup manusia teh panggilan dua, wahyu nafsu, wahyu nafsu. Tak ayeuna urang ibadah bandungan we ku ibu. Nah ngagunakeun wahyu cantang tuh sakapeung ngagunakeun nafsu. Jelema nu ngagunakeun nafsu hiji pertama bari katepaan panyakit. Nah apa nafsuna kana urusan dunia jadi panas kudunya batur. Batur nyeun gedong nyeri sirah. Batur meuli mobil muntaber. Batur meuli sawah ratuk angen. Batur nyeun imah rumah sakit. Batur nyeun pila bae. Maka bawa lakon kolot baheula. Kunaon kolot baheula panjang umur, sarehat, jarajat, hiji pacatetanana hate anu sehat bakal mawa kana awak sehat, hate gering awak oge bakal geuning. Bener. Padahal kadaharanna bergiji kan nu ayeuna. Nu ayeuna mah 4 sehat 5 sempurna. Kagenep kudu aya cuci mulut apa beureum apa hejo geuning seteru. Dari kolot baheula 4 sehat 5 seubeuh kagenep teurang. Geuning jagjag. Kadaharan kolot baheula jonge jotan bagadotan pucuk sintrong leuncak tapoka. Kalau barang dahar teh domba geuning rambeng diduga. Jagjag we awak mah teh. Nu ayeuna wah bebeakan bahkan daging loba tapi di dahar jadi kolesterol. Daging domba dituang jadi darah tinggi, daging sapi dituang ngadon antrak. Kolot baheula cobaan ku bapak, oh penyakit nu kali dipatut ternyata sehatna awak gumantung sehatna hate, geringna awak gumantung geringna hate. Bener. Panas pemilik batur. Mata nu ngaran kahirupan secara makrifat salat urang teh acan katempo makrifat salat teh ucapan tekad lampah bareng jeung Allah. Lamun bareng jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat jaman lu bakal jongjon hate teh jelema anu bikir dina jero hatena batur meunang milik alhamdulillah, batur nyeun gedong milunganya, batur susah mantuan. Ieu nu jeung Allah teh pan kanyataan mah lain, batur susah rada atoh, batur beunghar rada ngewa. Aya naon dina hate sabenerna? Weh. Aduh. Hati tak kira kukur dibuka pakai gitu ceramah. Baik, ngarang unggul sararea. Ya. Mata kieu pengajian, pangaosan alus. Tapi cekuring cantang ku alus. Dagu mantu geus si hate. Pangaosan alus, kudu bareng jeung hate nu alus, ngarah katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar ti dieu ge bakal katempo kakotoran. Nu
nu gigireun wae bakal diomongkeun teuing si eta ku bau karekna ieu kotor ini ieu mah datang ka dieu pangaosan tapi tujuanna yang pamer boga kongkorong ge leumpang judongko dipah pingol kieu nepi ka dieu nepi ka gibri hayu urang pengeus halus nu kitu cantang tu jadi kehalusan lantaran HP datang ke pengajian lain deuk nyangan ilmu tapi hayang pamer ku pangaboga sombong disebutna mata lamun ieu pengajian jadi halus tuh loong ku ibu da urang mah ibadah teh karek jadi orai gitu Pak ibadah urang teh karek jadi orai orai cicing 30 poe ganti kulit ngaran anak orai tah pangaosan urang teh karek ganti kostum karek ganti kopiah karek ganti tiung karek ganti gamis can ganti jeung hate-hatena jeung dulur teu akur anger popolotot ka salaki anger nu pedit anger nu kedua ka masjid ge anger heueuh orai kulitna ganti tapi ngaran teu ganti lalajoan tuh hileud modifikasieun sabab merah cicing hileud dina tangkal bijil jangjang ngaranna kukupu jelema ngewa kana hileud tapi jelema resep kana kukupu tah lamun ibadah bapa geus makrifat batur ngewa batur ujit batur ijit batur cua geus ibadah urang nempo akhlak urang bakal mikarsep saha eta junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad Umar bin Khattab kan ngewa ka Nabi malah datang ke Nabi pedang geus diceklan geus dikadek Kangjeng Nabi tapi nalika Nabi datang kumaha ceuk Nabi ya Umar kaula sono ragrag pedangna nyuuh harita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itulah kamakrifatan Nabi ayeuna bapak aya norek Nabi datang ka imah bapak cek bapak aduh kaula teh sono ngadon dipepeng Pak nah teu katempo akhlakna ari Nabi boga kagorengan naon henteu tapi Umar geuleheun lantaran ngadenge beja Nabi teh nepi ka Z mumusuhan jeung paman-pamana Abu Lahab jeung Abu Jahal hakuping ku Umar ku aing nu kieu patut ngajelema kieu mah dipaehan ceuk Umar diontrog ka imahna karek nempo pamanteuna karek nempo wiridna karek nempo salatna Umar ngageter hatena ragrag harita keneh pedang pan urang mah teu kaciri Pak urang mah sakapeung lekoh maca Quran tapi lekoh oge ngagenggeureukeun baturna eudeuk resep batur ka urang moal bener tah ayeuna ibu maca shalawat kan raoskeun digenah-genah geuning maca shalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah waka Abu Sajaro sakieu raoseun eta maca shalawat nah bawa kana ilmu makrifat raoseun maca shalawat di mana karek nabir geus raoseun akhlak urang sanggeus maca shalawat datang ka imah salaki keur sare listrik nititan budak migah duit teu boga beas beak aya keneh raoseunana eta maca shalawat heueuh eta sakuring nu dimaksud kan kadang-kadang mah balik geus maca shalawat anu beunah teu geuning nyarekan salaki peureun aing atuh pengajian maneh-maneh arusaha teh naon dieur teuing hirupna teh asa tahun kan ini arah marmot gitu mata kudu dibawa kana alam secara hakikat berat ibu gabungan Islam teh syariat tarekat hakikat makrifat nyingareupan Al-Qur'an ku opat lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna ari urang nyingareupan Qur'an karek nepi ka mana karek nepi kana lapadna bismillahirrahmanirrahim nepi ka waladolin disebut Al-Fatihah kabeh ge apa ngan mana atuh gawena tah nu disebut gawe teh eta disebut alam hakikat bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih lamun jelema boga hakikatina bismillah moal ngantep jelema kalaparan moal ngantep ya
yatim teu kabelaan, moal ngangkat jelema keur kabingungan, moal ngangkat jelema nu kamusibahan, bahkan nu geuring ge bakal hayang ngalongok jeung ngajamin tu geuning bismillah keur mun dibongkar macan kabeh gawe ku urang kabeh. Bener. Kalau budak tetangga dagang comro nonton leho, beli moal. Lama teu jeung moal. Mongko bismillah. Ujug nyebut geuleuh. Berarti ibu malah lajo leho, lain lajo comro. Padahal mah oh ini tuh nak comro digawe jeung leho. Dulu jam rujit kan keur barandahan. Nah awak ibu aya kagorengan, nah awak bapak aya kagorengan. Allah teu nempo kagorengan bapak, Allah teu nempo kagorengan ibu, tapi Allah mah jujur nutupan kagorengan bapak, nutupan kagorengan ibu. Naon maksud Allah? Nungguan tobatna manusia. Inilah Rahman Rahim. Ayeuna urang karek dibere logika budak tetangga dagang comro nonton leho ge geus moal meuli lantaran geuleuh berarti nempo leho lain nempo comro. Lamun bener bismillah aya secara hakikat na awak urang ceuk rasa kumaha ceuk rasa karunya teuing euy ieu budak dagang comro bari nonton leho moal payu tong diomongkeun jieun solusi ka dieu jah emak mah teu hayang comro ngan eta we ka bitaku polo bikeun duit 10.000 wayang ngasing-singkeun eta leho jang di balon mah keur parab jaya sebreng-sebreng budak bersih jugjang dagang comro payu comrona lantaran di ibu boga bismillahirrahmanirrahim. Nah hartos dikarnyakeun ari ngomong alhamdulillah tadi dikukut man aneh teh boga gedong boga sawah boga mobil alhamdulillah eta mah can kaasup alhamdulillah. Gedong boga, sawah lega, mobil aya, cek ibu teh alhamdulillah. Sarua we kanu sangsara mapagahan kudu sabar. Hirup di alam dunia teh keun bae sangsara di alam dunia, nu penting beunghar di alam akhirat. Ari sia eta make Fortuner baledog ibu. Persis sarua jeung tatangga dipangnyandungkeun, ibu mah patahan, sing kuat, sing sabar. Bokeun bae da aya zaman nabi na. Da sia eta teh patahan nya kara teh ibu. Nah, da ibu tuh ngarasakeun. Meletuk we ibu anu dipangnyandungkeun geuning pae. Nya ilmu alhamdulillah teh berat. Lamun bener ilmu ibu boga ilmu alhamdulillah, gedong boga, sawah lega, motor aya, mobil boga, urung muih RW, cek RW teh ibu, kengen BLT, tah sebutkeun ku ibu moal RW moal narima emak mah gedong boga sawah lega bikeun kanu hakna tuh fakir tuh miskin tak eta alhamdulillah teh gawe nate da kajen koprok da jadi begini nu aya ge lamun teu kabere RW dicarekan RW gelo RT edan jeung kunaon Pak dur menang BLT aing henteu pan boga gedong ya da diletakan gitu alhamdulillah hartos nah isramah loba nu munut nya boro-boro 30 juz sajud dina awak urang eueuh boro-boro sajud sasurat dina awak urang eueuh boro-boro sasurat saayat dina awak urang eueuh boro-boro saayat sahuruf dina awak bapak na awak ibu eueuh atuh lamun kitu urang teh pisalametkeun picilakaeun nganu bakal nulungan ibati syafaat nabi cintana ka kanjeng nabi eta teh simbol yen urang minta syafaat kanjeng nabi nganalkeun amal merek di mana salat leungit husuna maca Quran datang horeamna pangajian kieu aya daekna ari surga geus diaku na memang mah surga teh di Garut gitu bener ya. Dua usina alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti meleungitkeun sifat hayang dipuji lamun di aku segala puji kagungan Allah urang teu boga hak pikeun dipuji mata kuring gigian ge naon eta ku mung disebut al-mukarram mung al-mukarram ngana gerhana juk sadar kana diri mah nya aya mukarram salat subuh sok kaburangan apa noloi apa karena goreng patut diri iwati dirina noloi apa karena kehalusan diri iwati dirina mata kehalusan tong di beja-beja kagorengan tong di edeng-edeng tutup tatap tetep tutup aibna tatap masa depanna gerak tetep lagu lampahna tak etak disebut ngaji diri maka pertemuan paling indah
bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Tak etak disebut ngaji diri. Kunaon ibu pas saya jeung batur lantaran ibu wawuh jeung kagorengan batur. Tapi lamun ibu wawuh karena kagorengan diri, mau apa sih ya? Disebut bodoh ungeup, disebut teu balai ungeup, disebut teu bener ungeup, da hirup manusia sama kabeh ge anger pak cicing dina sifat sombong. Ieu nu hadir kabeh ge saromong. Cicing heula ulah pulang ka amok ieu. Bapak jurana merongkak. Kabeh ieu nu hadir saromong, kasukuri. Nu tawado iwati Nabi Muhammad. Mana bukti surga geus diasongkeun, surga geus dibikeun, tahajudna Nabi unggal peuting, duhana unggal poe, maca Quran leukeut, ka masjid getol, sedekahna Nabi kabea. Itulah tawado hirup. Ayeuna urang geus aya nu nawaran surga. Kumaha tahajud? Kumaha duha? Kumaha maca Quran? Naon eta lain sombong? Well. Nah, kakara nu malotot jeung unggal. Kedua, iya nu hadir kasukuri bodoh. Cicing ulah kasih deui ke. Bapak-bapak malototan ka urang. Ya disebut sombong, disebut bodoh, kadang heo cenah budak ieu mah. Urang teh nya sombongnya bodoh, beres komplit hirup urang. Palebah mana bodohna? Nu pinter mah iwal hiji, saha Nabi Muhammad. Cirina jelema pinter lain sakadar hirup di dunia, tapi jelema pinter mah geus mikiran urusan akhirat. Apa orang macam mikir kan itu mah ieu we di dunia kan ya. Bener. Nabi seueur artos beunghar tapi beak Pak. Bumi na 5 ka 6 tapi Nabi ngajamin yatim, ngajamin miskin, ngajamin doa apa, nyieun masjid. Berarti Nabi mah bakal keur di ditu dunya teh lain dinikmati di alam ieu. Coba urang ta eta Nabi pinterna, jelema nu pinter mah geus nyawang waktu nu bakal datang. Ayeuna urang boga duit 1M deuk milihieun imah, milihieun masjid. Oh, halus. Tanya tuh kuring, eta kitu bebengok maneh. Lamun sim kuring buka duit 1M, milih imah jeung masjid. Har, banyak imah we. Atuh kumaha nyeun masjid, tapi jeung kumaha urang engceleng di jalan. Berarti lamun batur nyebut bodoh ka urang, urang aku, heueuh urang mah bodoh, nepi ka alam akhirat ge can apa. Bener. Nah, tadi nu malotot jadi unggul kayaknya. Otak lamun batur nyebut bodoh, nyebut boloho, dah. Kasih eta kita pintar dikata. Mata kahirupan manusia modalna hiji hate. Sehingga bakal katempo ku kamaripatan diri teh ucapanana alus, hatena bersih, tindak tandukna ge teu boleh tawado. Ari tawado teh batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih berilmu batan urang, sehingga dirina bakal mampu ngajenan batur lain diri nu hayang diajen batur. Bisa nepi ka dinya kahirupan. Da urang mah teu sakadar nyandang gelar disebut batu, disebut pejabat, apaan ku rakyat, jarani pejabat, rakyat nyarek ningkin cucungu. Apaan jarani pejabat lantaran dicoblos rakyat, mumpang mengpeng ayeuna eukeun nyaralon, eureun rakyat tong nyoblos, jadi moal. Moal jadi tanpa dicoblos rakyat, mata geus secara detail ngecedok wae di luhur, turun atuh ka rakyat. Susah rakyat, sing wawuh karena kasih di rakyat, sing apa karena kabingung rakyat. Pan eta nu ngaran pejabat nu dipikabutuh ku rakyat teh. Lain agar pidato di alus-alus, papanggih jeung rakyat, unggal imah di anjangan, aya geus jadi geblus ka alam gaib. Asli Pak? Asli. Padahal rakyat eureun menyoblos jadi RT acan siapa? Mata ayeuna baligo pagede-gede rakyat mah teu butuh baligo gede, butuh lagi gawe gede ke rakyat. Ulah sagala ngomong ke rakyat ternyata ke kepentingan dirina sorangan. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh wos-wosos nu penting mah aya buktos. Aduh. Tah eta kuring. Nana gerhana bisa
aya nu ngulem, dua aya jamaah. Eueuh nu ngulem, eueuh jamaah. Nah urang rek ngomong jeung tembok. Matak nu ngaran tawado, batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih pinter batan urang. Matak jelema nu tawado moal kaciri ku batur. Da cukup dirina teh jeung Allahna titik. Pan urang mah ibadah teh bororaah Allah jeung urang jeung batur Allah mah eueuh. Mana bukti eta teh tahajud dingin status PTW tahajud. Berarti urang jeung batur lain urang jeung Allah. Boga kongkorong sepret betul 40 gram dari suami masih ya. Dengan tetangga anu kasiliran masih tetangga. Saha nu nanya? Tuh, urang teh jeung batur, lain urang jeung Allah. Kajelema nu tawado mah dirina jeung Allahna, lain diri jeung baturna. Da urusan kahadean mah teu urusan jeung bapak, teu urusan jeung ibu, urusan kahadean mah urusan kuring jeung Allah, jeung pangeran kuring. Persetan ku bapak dianggap goreng, persetan dianggap goreng, persetan dianggap salah, leuwih hade dianggap salah ku manusia tapi bener hareupeun Allah daripada hareupeun manusia dianggap bener tapi salah hareupeun Allah. Weh. Berat ya. Mata nah dibukakeun mah ilmu Quran ya. Tapi gawe. Sahuruk atuh sihan sahuruk. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Ba titik dihanap JRB. Bi. Naon artina? Ku kudrat, ku irodat, ku takdir, ku widi, ku izin. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah. Berarti lamun kitu pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa oge dibisakeun. Geuning urang mah bisa asa bisa, pinter asa pinter, daek asa daek. Ka mana kudrat Allah hati? Aya eta bi di awak urang. Geus eueuh deui wae 30 juz. Maka hebatna urang aya muludan deuk mengenang akhlakna Nabi sabab Nabi mah khuluquhul Quran, akhlak Nabi akhlak Al-Quran. Urang mah boro-boro jeung sahuruk teu akur-akur. Nya jeung sahuruk teu akur? Bisa asa bisa, daek asa daek, alus asa alus, pinter asa pinter. Nah ka mana eta kudrat Allah? Kapan sagala rupa ge? Allah memintarkeun, Allah mengadayekeun, Allah mengabisakeun, Allah anu ngarizkian, maka jelema beunghar entong sok sombong kabehanana ge ku Allah dibeungharkeun. Da ari Allah mah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia, tapi ku cara Allah. Jeung bisa rada hese. Manusia salametna lain ku cara manusia, tapi ku cara Allah. Ibu pernah piknik? Bayar 1 juta. Nyeun ku pakepek dadahareun, uras ompor maksud uras opor segala rupa saking ku capek ngagoler heula nungguan jam 1 peuting ai teh hudang-hudang subuh di tempat teh geus ilit amok supir dicarekan tetangga dicarekan rada gelo tetangga ai kamari ngajak piknik ai geus dibayar ditinggalkeun curig teh ngamuk Pak ngalempreh dina kursi setrek TV di SCTV aya berita bus dari Karawang dikusuk maut kabehanana odok amok amung kudu amok nya cekuring ge Allah udah nyalametkeun manusia ku cara Allah lain ku cara manusia mata cara urang mah picilakaeun ngungkul kabehanana mata hirup nu alus teh la haula wala quwata illa billah teu daya teu upaya Gusti angin salira nu ngatur abdi pasrahkeun sabeuleugeuneurna. Ibu mah heula bobogohan jeung nu kaset bari beunghar ai peket teu tulus nyeri hate ku sabab stres galau dijodohkeun nu ki nu bapana ai nu beunghar teh jauh tanah ka langit geus itu mah petot hideung penek ibu teh jorojoy hate bae deuk narima we daripada teu tulus jeung nu kaset. Ternyata poe ayeuna ibu jadi babaraha katakan seuri. Nah maka jeung seuri si itu kaset beunghar ai teh gonta-ganti wae pamajikan salingkuh wae ibu. Ternyata ibu boga salaki petot ditamaran ge mungeun salingkuh teh nah teu moal payu ibu. Maka balikeun atuh keputusan terbaik
lain keputusan manusia, tapi keputusan terbaik adalah keputusan Allah. Benar. Aina ibu lala cokuri ayam merek Ustad oh ya mau ambil Ustad batu udeng badar gamis ngansar serban ngagaplek itu kudu nate mata kol ajengan gitu tiga mustamin orangtung bulu jeng sumping al-mukarom nyungkeun kidu anak kamu pun anak ya kamu orang mah karek genolog tina mobil assalamualaikum kal awel gitu itu ayah nggak doa ke orang oh kalau kepunten cek Ustad si ibu ayah nungkeun dipoto tapi ku bapak jieun bahasa tapi nah atuh maneh baju kitu celana kitu jadi mubali har da teu hayang rek aya nu ngulempet oge paduli teuing sabab kuring apa karena konsep takdir mah teu bisa dipegah hayang lamun datang teu bisa ditolak kuring hayang jadi penceramah mu geuning kata jadi penceramah apaan teu nolakmu nah eta takdir teh nah terus Pak nah ari bapak menang hayang hirup di dia kuring oke hirup di Cimaung Kabupaten Bandung bari nanya ayo bapak bari tiris gitu lain hayang hirup di Cimaung geus takdirna nya ditarimakeun we dari itu mah atuh da melak pare bucrang depan tiris teuing caina melak lauk budu melak duren ukur dahan jeung daun buah eueuh melak rambutan sarua dipikir bek cinta hirup di dieu nepi ka kieu ayeuna apa abdi justru bersyukur melak bea melak pare bucrang di ditu mah ternyata kamari leos ka Karawang balik menang beas Karawang ai Karawang jeung Bekasi teh padahal deukeut jika mah teh ge aya jare menang deui jika melak kadu jadi kadu daunna we jeung kembangna geus pentil murah di ditu leos sama jalangka weh pak balik teh sakarung menang kadu dipikir-pikir daripada melak kalung kieu we tereh melak rambutan sarua gitu ukur daunna we pakai belenyong pan kuring Kalembang menang rambutan leos ka Majalaya menang Boronom leos ka Tasik menang Ranginang leos ka Garut menang Dodong ka Cililin menang Wajib tari di dia menang naon menang naon di dia dincir genyer terus dina aja sih di lomba inilah takdir Pak cobaan ku RT gamis sinangsar udeng sing badag sorban magaplek tasbih sekelang bakal diulang ceramah bingung malah cek rakyatna aduh Pak RT anyar tobat takdir teu bisa hayang mun geus datang teu bisa nolak kuring oge gigian teh Pak kalau waktu takdir da lamun takdir mah teu mungkin bisa datang ka dieu deuk naha sok poe beresok ceramah sejam setengah atau 2 jam tilu panggung 6 jam ai geus takdir naon teu bemo acan cobaan ibu ngomongkeun batur sapoe 6 jam nya bemo nya mululuhun ku mata geus manusia masa kadar wayang Allah wae nu ninggalkeun setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya maka tang sirik kumirik oban Ustad teh loba barareda aduh di udang di gamis di sorban di kopiah di sarung lol kuring kieu di ojek online da ustad di Indonesia mah barareda mata gimana hiji silih hargaan dina perbedaan kuat
lamun urang benang diadu domba mau kuat-kuat itu boga jamaah ya boga jamaah dan jamaah diadu nuruk sak lain Kristen lain Hindu lain Buddha nuruk sak mangga we Islam sorangan bener maka silih hargaan Dedek. mama ngulun ceramah teh hayang anu nerangkeun bab karuhun eta mah teh Sumedang Abu Muhyiddin ulama internasional mama ngulun ceramah teh hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apid di Kota Waringin mama hayang ngulun ceramah teh anu jiga preman make laken jaket kulit Epi Effendi di Bandung mama hayang nu jiga ojek online kurang mama hayang curhat mama dede aya program mama dana curhat dong ibu-ibu geuning sok ngapolekkeurkeun ka gorengan salaki mah cara ge punya burutnya tuh usaha cuma mama dede kumaha maneh we mama dede bagianan mama hayang nulentong bagi digeger kalong eta ge mah suan tenaga lembut ulah aya nu ngawangkong batak persyaratan pengajian jeung agi mah boga persyaratan khusus Pak beda jeung kuring sabodo persyaratan geus sautik geus loba bae urang geus banalik jubah mun jeung agi mah ditentukeun jeung agi nah panlentang saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di tempat ini ya. Apakah ibu senang bertemu AA? Nah, ibu senang AA yang tidak senang. Hidup itu harus banyak berzikir ya. Orang banyak berzikir hatinya akan senang. Orang kurang berzikir kurang senang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. AA sadar malam ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi mau pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama hayang ngulun ceramah teh nyanyi oma. Ulemna atuh lanana gerhana oma. Rencana bejana oma mah sagala rupa ge make nada. Nitah nyangu ka pamajikan make nada. Nih. Nyangu. Beda jeung bapak kalau ditanya teh sesama granyangu. Mama aya nada. Nih. Nyangu. Bapak balik ke masjid cetok di Tanjung. Aduh, kalau main malam gitu. Aduh. Kemarin ibu kasih blok saya. Sama irama makin nada nyebut awet. Maka Roma Irama jelas takdirnya jadi penyanyi dangdut. Maka bere gelar raja. Tahun kuringan gituan mau bisa. Salayan takdirnya kurang ngan gago pada ngulem kalau balai tahu nggak seorang goreng ayo Roma lapan alhamdulillah kriting aduh ya seorang apa agam Roma langsung deh nah lamun suara kuring dia jika alusnya jadi kenek alus jadi kenek depan hokoat Bandung, Katapang, Sumedang, Karawang, dua deco, maju jadi kenek lah. Nah Roma Irama jadi kenek, aduh, diomong. Bandung, Katapang, Sumedang, Karawang, dua deco. Dengan orang Karawang baru diheureuy, Al-Fatihah. Doa nama surah. 10 jelema, 10 takdirna, 10 jelema, 10 adatna, 10 jelema, 10 karakterna. Urang tong hayang apal karena takdir batur, takdir urang ge urang can nyaho. Aya naon nu bakal kajadian dina poe Jumat. Bener? Bat geus hirup bagian takdir kuring ge gigian. Kene ayeuna dina YouTube muncul, na TikTok muncul ayeuna. Kehendak harus memoang maka kurang tengah layang dari gituan maruk ngeunang jadi jelema pira tong layang anu acan beger ge hesek lain teu hayang ngaheurean awewe ngan sieun kapanggih da aya merah aduh viral deui horongnya
tetap bernahan diri we. Coba nutup viral di dia teu aman leos ka Bandung aman di Bandung coba urang ngebut jeung awewe sakali ini buat diomonganna lembur panjang kabeh obu ustad nana ngebut jeung awewe na kudu doma dipikir-pikir maruk bapak kuring viral teh anugerah lain musibah apa gitu musibah terbebas hirup coba lamun teu viral baru bebas kuring ka dieu baru bisa ngoreun nanya wae dia mau keur ngopi ge apa ustadana atuh terbot-terbot aing ngopi ya masa anu acan viral entong hayang ngalamun kayak kejadian tong ditolak setiap masa ada orangnya setiap orang ada ayeuna neng kade ulah sok atiku ku bibir lalaki lalaki can beunang waduh marayu na bebeakan geus beunang mah baru bobogohan juga nuheuh cetot ditajong kumaha cek kabogoh kamu sakit hayang ongkek ngadenge budak awewe gampang katipu gampang karayu kumaha cek budak awewe iya meletup ngomong ini kamu perhatian banget sama aku coba tanya kak Kolo tuh coba nulis boga pamajikan nu boga salaki jeung nu ditajong kumaha salaki ibu eta batu eta cokor deuleu atuh warna tuh mungkul matak eueuh nu ngaran cinta sejati cinta sejati mah Allah ka urang nabi ka urang ulama ka urang tah eta cinta sejati ngaran kabogoh pet menit-menitan mau motor butut beberek pekan belak-belakan mogok dong kuduaan cur hujan kumaha ngomongna Indiaan coba nunggu sekolah ieu mau motor butut boborobotan hayang ngadorong anu ngagajel kali lakian dijejak motor ganti cai oge atuh berarti mun di dieu aya budak ABG tong kalayu tong katipu ku di dieu lalaki di jalan kok ada lampu merah terus aku pengennya lampu hijau kenapa gitu karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu waduh mumpul adek keren ada bahasa wayang maka bahasa wayang budaya teh dakwah lewat budaya resep mana wayang sok nambah mahal wayang dakwah lewat budaya tak anu tadi diomongkan itu bahasa wayang mah mapabaya kenalara dihin kinaski panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri ayat tina kekawasan pangeran ya pangeran tok itu mustamian nu dekat warung harewosan ieu cenah ngomong teh teu sangka cenah jang nana keur kaset teh alus sorakna beliau ngomong gitu demi Allah mapak baya bayu kena lara balangsa nu dipapak pikabungaheun geus rumah tangga mah susah datang ibu bener mata tongkat itu ku bibir lalaki mata katakan dakwah lewat nada saha dakwah lewat nada roma loba budak nu nyukung ka inung bapana nah ngadengkeun dina radio lagu Karamat hai manusia sing baca kata musik teh banyak tereng-tereng beri hoak itu hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya maka Roma dakwah anak nyanyi karena itu juga ke bagian manehan anak
teu kudu digenggeureukeun ku urang manehna pelakuna tong di komentar ku urang. Setiap jelema boga metode, setiap metode boga resiko masing-masing. Kuring oge metode ceramah kieu boga resiko di komentar tuh. Nah, nya Ustaz jadi kopi ya. Resiko teh. Ngaranna teh. Bener ya, Bu? Da ieu jelema mah di mana aya nu resep, tangtu aya nu ngewa, di mana aya nu ngewa, tangtu aya nu resep. Kawak bapak ge sarua. Keur anu resepkeun maka bapak muji, keur nu ngewaeun mah bapak alus beuki hiji teu. Ka mana? Ka masjid. Ye, sok asa kapuji. Anta bapak masjid gitu. Dan nu ngewa mah moal aya alus hareupeun manehna, sumberna ngewa hate. Lamun hareupeun jelema nu resep, deuk kitu kieu ge amar bakal resep. Aya hareupeun jelema nu ngewa saalus-alusna bapak geus ngadepan ku nu ngewa, beuki muji teu. Bapak ibu tong sok ngedeng-ngedeng kongkorong kanu ngewaeun ka ibu. Nah, bisi pae si eta. Sedikit tur ke araleun, sedikit tur ke amokeun, ngaron nganyang. Ieu teh kongkorong 40 gram teh salaki. Tempo beungeut tah hayang makan sudah. Sok sing wawuh kana awak urang, teu kudu wawuh jeung awak batur teu kudu. Teu kudu ngukur kasalahan batur, ukur mah kasalahan sorangan. Matak jelema mah tah panyakitna panon. Ai panon panyakitna 2, hiji nunutan, kadua sare. Jelema nu nunutan bawa duit 111.000 nu diasupkeun 1.000 aya nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropak datang ledakan geblus nu 100 bari nunutan sigeung ku DKM hade cenah mani infak aing teu sadar juga aing seurik 100 nu lapur datang ka imah dipentak ku pamajikan Pak mana keur geus nyesa 11.000 istighfar harita astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mak silaka sedekah dia mak silaka aku naon sampai beja ka emak kalau pesan juri tuh tetua terus juri di bawah aku naon bapak teh ngasupkeun 1.000 ayeuna bapak nurutan ngadeun terus 100 kumaha pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh saruan lawas pamajikan ka masjid sarawa ku pas salaki ditanya di ka mana ka masjid geus salat lain geus naon ngabongkar koropa dina nurutan Pak jadi cilak panon ieu mah naik dari penyakit panon sare blus ke masjid berjemaah kerek-kerek batur ngadoa sare batur ngahotib sare batur wiridan sare bubar di masjid si eta nu bakal macomprot hayang cenah jumaahan di daerah naon ieu Cigoong teu hayang cenah jumaahan di Cigoong nah ustaz ge sasat kitu jeung siapa gabah kadulur urang nyebut sesat dak sesat kumaha cenah jumaahan khotib khutbah wiridan poek masjid lagi anjeun ka RT eta sih bener di jumaahan khotib khutbah ceuk saha ceuk si itu tong dianggap nah molor ti bahan data oh ieu poek da peureum manusia naon maksudna sare lain sare panon ieu kade tah nu bahaya mah sare panon batin jelema nu sare panon batinna beuntak kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal kana kateucergan batur tapi si eta teu wawuh jeung kagorengan diri sorangan sehingga dirina asa bener sorangan batur teu dianggap salah nya maka beuntakeun panon gawe ya ai hirup tong sok loba lalajo kudu katempo hirup mah kudu lalajoan kudu karasa ai nu katempo mah gagal total kiai ahli tahajud leos ka masjid buka penyakit naik jantung geus balik ka imahna asup heula ka posrona nu ngarona di dieu sok gaple ari kiai keur sakarat kaceklan kartu gaple nyeklan kartu gaple plek maot kumaha ceuk panon deuleu kiai ge ahli tahajud modalna mah keur gaple da urang mah nyimpulkeun anu katempo atuh lawan jengker bari make tato balik apel ti kusuk eueuh deui WC anu dibuka ieu WC masjid geblus ka WC masjid balik di masjid ti kudawat gubrak maot di halaman masjid kumaha ceuk panon tuh tempo jengker ke tara salat maot nang hareupeun masjid nya panon ieu salah wae mata gunakeun mata batin nu sabenerna ngaran-ngaran mata batin mah geuna teh batur ngahina batur ngaledek batur ngetna eta enjoy ku mata batin nama jeung enjoy apaan ceuk mata batin mah batur ngahina batur ngaledek batur ngetna batur nuding aloh hiji deuk murulukeun dosa
Kadua cek mata batin mah cek ilmu batin mah kurang dihina diledek teh Allah deuk naikeun darajat di akhirat lantaran hinaan batur mata dihina diledek dicaci dimaki moal kasigeuh nah hiji murulukeun dosa kadua Allah ngangkat darajat di akhirat lantaran hinaan batur sabalikna keur jelema nu sok ngahina Allah ngahinakeun di akhirat lantaran dongan di dunya sok ngahina batur weh terus ya so kurang asup ka dieu naon itu judulna maulid Nabi Muhammad naon eta tujuanna muludan teh naon tujuanna pangaosan ulem ustad sound system tagokeun jamaah datangkeun isuk ditanya di mana penting muludan sanu ceramahna ngana gerhana kumaha kitu we rame geus ngan sakitu gitu nah teh lain urang hayung ngumpulung di ieu tempat teh ngabuktikeun bahwa urang cinta ka nabi ngaran-ngaran jelema cinta selalu ingat ka saha ka nabi neng ingat ka kabogoh teh cinta ibu balik abdi ingat tutuy teh cinta ngaku abdi ditolak alain pede ka ciri orang judulnya cinta Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi. Lamun cinta ka Kangjeng Nabi, ibu cinta ka salaki. Mun dititah bakal ngagugu, lamun anggang hayang neang, lamun jauh hayang ngajujug. Nah eta cirina cinta. Ayeuna urang judulnya cinta ka Kangjeng Nabi, jauh hayang dijujug, anggang hayang diteang, lamun deukeut ka oleh sono. Buktikeun. Lol dangdutan di jam 10 nepi ka jam 5 nangtung nagong. Diajak balik ku salaki hayu balik cing rame keneh coba na pengajian dibere 2 jam eta geus ketek bujur hayang mantau bener makna cinta ka Kangjeng Nabi teh hiji mun dititah ku Nabi bakal naik kadua bakal nurut kana perkara anu geus ku Nabi diguratkeun akhlakna nu katilu teu boleh mengenang tentang kelahiran kurang judulna muludan mi eling kalahiran Nabi heupe kudu eling kana lahirna Nabi tanggal sabaraha tah 12 Rabiul Awal poe Senin tahun ibuna Siti Aminah ramana Sayyid karek cinta karek apal kana kalahiran Nabi hiji kadua deuk nurut kana perkara nu dititahna naon nu dititah ku Nabi tuturkeun atuh urang cinta ka Nabi teh tuturkeun akhlakna Kangjeng Nabi. Aya naon dina angka 12? Ibu salamet kuring salamet, bapak salamet kuring salamet. Ku angka 12, lain ku harta, lain ku bana, lain ku pangkat, lain ku jabatan. Manusia salamet teh ku angka 12. Naon eta? Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Sok hijikeun, genep tambah 5 11 tambah hiji 16 tuh mata jelema maot sok didoakeun sing ditampa iman Islam tuh, iman Islam ihsan jelema sangsara boga iman boga Islam salamet jelema beunghar teu gablek iman teu gablek Islam cilaka dina indallahil tuh eta karunia paling badag teh nalika Islam aya awak bapa iman aya awak bapa kajeun teu boga harta boga iman boga Islam salamet akhirat boga harta iman teu boga hampura teu salamet ku hartana boro-boro harta bana kasih kemilu pamajikan nu dipikanya aku bapa ge moal pernah nyalametkeun bapa moal pernah milu nu dikajar moal bukan jadi masalah maut ibu nabi kadu kau sing satu bapak ari abdi kadi jeung saha bade ngeuring we ka jero kubur lamun ningang urang lebena dijajak ku aing jugjug anu ngeuring geus geblus maka jero kubur roesan keluar deui tungguan geus 100 geus 100 poe aduh bukuk di guruman deui rok diponokan deui gaul bebas deui aduh boker lagi jiga angkot penumpang Duk pohoe kalau geus pawat warana dulu beunku. Mata hampura adi jeung lanceuk sok pasea merebutkeun warisan teh harta bana sing sadar harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun karugi-rugi mana? Bener tuh Pak? Harta dipaseakeun bari maot mah harta teh ditinggalkeun karugi-rugi mana? Geus maseakeun mah iman, Islam, ihsan, budak teu salat kolototan.
pamajikan hese sholat kolototan, salaki hese sholat kolototan, parebutkeun mah kitu. Nah, bekal akhirat teh eta lain bambunya, ieu mah setoran di salaki leutik kolotot, aya salaki teu hudang-hudang ke sholat subuh, kumaha cik ibu keun bae karunya teu nuhun. Yai. Budak teu ngaji, aya molotot. Tempo budak teu sakola dipolototan ku indungna sakola, mane terjadi naon? Lamun budak teu sakola, coba budak teu ngaji jangan teu ngaos, sampai mama libur we heula. Da guru ngajina asa hampura. Lamun ka sakola anu sifatna dibantuan ku pamarentah, rakyat teh perhatian kabeh. Tapi ka madrasah anu tanpa bantuan ti pemerintah, aduh guru ngajina oge heuh. Kerudun susah, bekerja susah, majar kerjakan baik dan ustad mah ikhlas, gitu. Aing ngaran ikhlas kudu dua rana, ustad ikhlas ngajarna, ibu ikhlas merekna, sakitu ikhlas teh. Aben we ustad tidak ikhlas ngajar budak ibu, ari ibu teh ikhlas bayar duitna, kalaparan atuh meh. Well, teman-teman, ikhlas teh kudu bareng atuh. Saya kuring ceramah kade ikhlas, demi Allah ikhlas. Ngan panitia ke kudu ikhlas ngan kosanana. Jadi dua nana pada oh tolong mah tukang sowan ikhlas bisa. Nupang capek-capek na acara ya tukang sowan. Menurutkan mixer mangulang eta ngajerit seetik mustami komplain bahwa kepalikan kena sowan begitu. Tapi mah ending akhir bayaran mah gedekan ustad ketimbang tukang sowan. Sok tanya. Padahal capek mah tukang son bayaran mah gede urang. Tukang son amok ka urang, heuh bener omonganna. Terus kumaha atuh panas urang si ustad tukeun nya. Tukang son ceramah abdi menurut mixer, duana lagi hancur. Son sistem ngabeledug dicok ku abdi, ceramah butut mustami balik panitia komplit. Nya cek urang ge. Mata kera cicing dina bagianana masing. Pak Kades jadi Kades, Pak Ustad jadi Ustad, Ustad doakeun Kades, Pak Kades lomok Ustad. Ulah sing gorengkeun. Amoal cenah cek Kades teh jadi Ustad, kumaha cek Ustad teh jadi Kades, kacau banget. Maka di rumah geus kalau jadi Ustad. Di sini dia aya nu rek nyalon Kades, Ustad, antong geus jadi Ustad. Mun antep Kades antong ku sana ku anjeunna nya banyak. Raskeun di bahasa umur-umur bae nah. Nah, udah rugi jadi kades teh. Sok pidato kades 10 menit, 15 menit. Oh, panitia kaingatan sugan punten Pak Kades ieu tira sambutan. Oh. Coba ustad 10 menit oge jadi. Atau saya Pak Kades teraskeun. Entong ngalamar hayang jadi ustad. Iman, Islam, dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tulis ku santri, hitung hurufna 12. Muhammadur Rasulullah tulis ku santri, hitung hurufna 2. Tu geuning jelema teh salamat teh ku 12. Paingan sekolot jang sing balik kalakuan, bangun teu balik kalakuan cilaka. Tu geuning berarti kolot geus nepi kana ilmu eta. Pan kurang mah karek nyebutkeun, oh eta teh nya. La ilaha illallah. Kan dibalik la ilaha illallah naon tuh teh? Dibalik la ilaha illallah. Eueuhkeun hate urang nu aya Allah. La ilaha illallah. Eueuh sasaha lintang ti Allah, eueuh pangeran salian ti Allah, eueuh nu ngamilikan iwati Allah, eueuh nu ngajadikeun iwati Allah. Heueuh urang teh bisa teh ku Allah, mata teh ngarasa bisa. Eta geus la ilaha illallah. Kunaon atuh Nabi nerangkeun la ilaha illallah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun ku akhlak anu hade. Lain urang lalajoan, urang eling kelahiran Nabi geus, urang eling atuh kana akhlakna Nabi, urang judulna cinta ka Nabi, urang poe kudu nuturkeun jejak lampah akhlakna Kangjeng Nabi. Hayu. Ayo, urang kecakan. Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan batur. Islam dibawa ku urang malah ngarusak perasaan batur.
Mana bukti Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan batur tatangga Nabi merek hormat ka Kangjeng Nabi Siti Khadijah gigireun cek Siti Khadijah ya Rasul nah hatu masihan ka abdi ngadon diseetkeun jadi anggur teh dibiakeun ku Nabi kumaha cek Nabi lamun ieu anggur didikeun ka anjeun sieun nyigeung anu mere naha hasil Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan batur ayo urang karek batur kerap pengajian geus diameng dia penting ke pengawasannya asal terkuruk gitu ke hell. Dua, Nabi ini ke masjid di juru kota Mekah ayah Yahudi nolong unggal poe ku Nabi dihuapan ditata diusah oh Yahudi lolong depan ngomong anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema stres Muhammad itu tukang sihir kabayang teu Pak lamun aya jelema ayeuna ngahina Nabi dipaehan ku sarea harita Nabi teu lemek teh nyarek isukna dihuapan deui beletuk deui ngomong anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gejul teu kabayang eta hate cing ayeuna ye ladang muludan ke bapak geus mere tatangga ngahina bapak teu mere deui moal alus ladang muludan teh hande atuh gitu ayeuna ibu geus mere ka tatangga ngahina ibu teu mere deui moal saruana tanya kuring ngomong eta kitu bebengok maneh lamun abdi barang dari kata tatangga ngahina abdi ada mere deui oh dok cicing heula tah ngajawab oh dok ngantungan 3 poe lamun situ mah budak terus ka rumah sakit tuluy maot diendrin ku urang sakalian kagok ieu mah berarti hate urang teh jauh tanah ka langit seperti hatena Kangjeng maka penting ayeuna kikian teh mengenang akhlakna Nabi susuganan sasieun sabeunyeun ayana awak urang gitu cing nu katilu kahiji kadua teu katuturkeun cing nu katilu sudah akhlak di masjid Nabi memperhatian Abu Bakar kunaon simpulan pendatang ya Rasul udur kumaha ceuk Nabi kurang longok beuing di masjid teh ngalongok Pak kumaha cara ngalongok Nabi kieu bejana geringnya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter 400 beak sabaraha 300 kumaha ceuk Nabi tah ku kami digantian mana nu karasa ieu deku didoakeun panyakitna didoakeun lahirna dibere duit jajar isu cing itu dia kalau gering kitu oh nyata cukurang mulu dan teuing urang pan anu gering ka lain kitu kalah kieu urang mah bejana gering RT sabaraha poe 3 poe biar sabaraha ka dokter 300 sing sabar sing kuat pun bae ujian ya assalamualaikum kumaha cek RT hayang teh paras saeun ku bobongok RW gitu RW gering, RT dendam, wajib RT, RW bejana gering, sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 eta cek RT sing kuat sing sabar ujian yuk assalamualaikum salager duana jongkol atuh di lapangan berarti aya nu coplok di urang naon akhlakna Nabi coplok dina awak urang bener katurutan cing kaopat sugan bahasa lagi sugan itu udah hati urang mah jauh keneh nepi ka dinya teu 1% acan akhlak Nabi aya di urang sugan kaopat sugan bahasa lagi sugan teh mah ibu-ibu Nabi wangsul netepan asar lewas ka rompokna nyanak rekol nyalira nyanak said nyalira regot nyalira kumaha Siti Khadijah ngagabru ya Rasul benuh ka abdi nepi ka teu barang tah Siti Khadijah mah hayang dititah teuing ieu mah jiga teh mumul dititah nah teu barang abdi ya Rasul benuh ka abdi teu cek Nabi teu benuh Siti Khadijah keur tuluh dititah ngadak-ngadak buringas apaan ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tuluh dibalik kapan abdi keur nerangkeun Siti Khadijah lain nerangkeun ibu Kang nuju naon nyeun nasi goreng kumaha cek ibu sakalian we jeung keur urang salah sabeuti diadam Siti Khadijah mah ngarasa dosa lamun hiji perkara dipigawe ku Nabi tah ladang muludan teh atuh eta geulis wangsul Nabi Muhammad dipapageun dalam kanto ya Rasul sumping sok ibu salaki datang sok itu atuh palingan bapak-bapak juga nu cerengkel cing atuh kene mah
salaki balik di panyabaan atau di sawah papageun alawang panto geuning akang sumping rengkuh itu laki wae geus rengkuh teh salaki nya mah cokot leungeunna suntangan leos ka dapur nyokot sai keun bae tong make gula dikeun ka salaki puntenan punten bapana sai teh teu ngawe gula suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis lain gula naon atuh budi ibu ka salaki well leos ka jamban bapana ya anu ya odol ya sabun ngepul mandi beres mandi kata salaki papageun ku ibu ya sarung ya pokok ya kopea kebutkeun sajadana sing siap tarapi tekul salaki salat beres salat kulibat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh namun deuk nyuuh nek hampura bapana capelung sari putun geuning bapa melan izin abdi ti luhur sausna rambut ya hareup sabeda akang teh puputan ke mangga daton dua kolbu jeung jiwa hapunten aa hampura bae ceramah jorot teh da eueun kitu teh eueun dieu teh tak ngomong lagi mah pisan bapak-bapak bari ngaret ka ieu mah tapi ibu oge ada kigituan ka salaki ngan salakina nu kumaha heula atuh kacau salaki nu tanggung jawab hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jonjon rasikoan ka eta kacau balik diri teh bakal sini-siniran terus saking pendidikan hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jonjon rasiko sakara terjadi inilah ladang maulid Nabi Muhammad lain sakadar eling kalahiran Nabi tapi orang ge kudu sadar jeung eling kana akhlakna Kangjeng Nabi urang silih doakeun da abdi budak moral bapak oge kahirupan teu sampurna sim kuring ge teu sampurna jauh keneh muru karena akhlakna teh jauh keneh berarti manusia mah saban poe saban detik saban menit teu boleh diajar tuluy we urang diajar mun aya nu ngahina tarima seuri kanu baeud mere kanu pedir nanya kanu tara ta eta akhlakna teh seuri kanu baeud mere kanu nanya kanu Uganya ini bubar tidak satu ibu pabaeud jeung salaki wayahna bubar teh langsung tangkep ayam secara kita kunaon mana balik pengajian jadi lebah oh tobat nusan sakit nu kaki hatur bobo sapanun sareng sapekan mugi agung cukup lumur jeung si hampurana para luna nu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampuran kateda lumur saur teu kaukur sajana teu kaungang-ungang billahi fi sabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.